Hayo sia keur naon godinnya. Bray. Duh hampura dewek teh teu puasa. Nah, hamen tah hampura ka dewek. Dewek mah da teu nitah puasa. Tuh Al-Qur'an nu titah puasa mah. Nya atuh dewek ge apa? Dewek teh kaberangan teu kaburu sahur. Alah, dumeh teu sahur sok dijaradikeun alesan teu puarwasa. Da sahur mah sunah, lain katetapan puasa. Nya atuh mun teu sahur mah lapar kete, Bray. Emang anu salalaur puasana teu lalapar? Sarua we. Malahan mah jag-jag keneh anu teu sahur. Oh gitu. Kumaha tuh da geus ngopi ieu, tanggung? Dieukeun eta kopina. Atuh ulah lah, karek saregot lebar. Dieu. Yo atuh yo tah. Kopi dari mana ini? Dari Medan. Pantas sampai sini sudah dingin. Har, cenah puasa. Eta gening kopi dewek diinum. Kuring teh keur boga panyakit mah. Piraku keur mah ngadon nginum kopi atuh beuki murilit atuh beteungna. Yuk atuh udah ngopi bareng we lah. Yuk. Kadewek we ngabudah ngadalil pek teh gening sarua wae musingkeun lah.